khairan mimma yadunnun wala tuakhidni bima yakulun. Baca di doa lamun ujang anu muji nu bieu doana teh tu udah 3. Allahumma barik. Ieu mah geus lapar kan milari jeung mapai guru na sepuh urang sadayana subha. Ieu mah tak barudak abdi bingah ka ieu pasantren nami abdi sumping di bumi luar biasa para kiai cing torojol teu liren-liren para alumni para mahabbah sadayana sararumping ka ieu pasantren cing cirining keluarga besar pasantren sepuhna atanapi para kiai anu nyesepuan ieu pasantren kapungkur pendidikanna sae ka putra-putrina alhamdulillah. Matak ujang salaku santrina ulah Ngerakeun. hiji tingalikeun akhlak anu Sae nomor kedua teu sok sanaos ilmu mah rek saeutik rek gede nu penting manfaat. ujang tos tiasa naon di dieu Fatihah. heuteun naon aja Fatihah teh kaasup kana rukun salat lamun jelema Fatihahna salah teu sah salatna matak ieu budak nyebutkeun Fatihah saya setuju bahkan punten sepuh abdi ngaos di Cicalengka beres Fatihah neme diangken lolos kupun guru teh nyaeta nalika tos masantren sataun langkung subhanallah matak abi hoyong nguping Fatihah ujang salah ge teu naon ngan lamun bener luar biasa oke tuh 2 3 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. oke bismillahna pake mujawad siga Kang Haji Samsuri dikurokeun Contoh laku Pak Ustad. contohan heula ku Pak Ustad cenah. Ini anak nyuruh aku ternyata ya. Teu naonnya. Apan al hukmu wadihun bitamsil, hukum akan jelas kalau pakai contoh, betul? Alhamdulillah. Udah jeung sumping ka ketua Tarang Taruna. Hatun nuhun, hatun kana kasumpinganana. Mangga calik. Mangga calik. Nuhun kana waktosna. Ujang noong saha tita tadi dirinya, hang? Alhamdulillah. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Diajar kasep, punten, abdi mah dasana skori profesional, ujang mah kudu leuwih hade. Supaya napas panjang, margi barudak dina ngaji Quran beda jeung maca buku, ulah tanafus. Naon ari tanafus teh maling napas. Haram. Eureun di mana wae? Contoh, bismillah. Eta bengek karana. Jadi wayahna narik napasna cing bener. Sok, tarik napas dina pangamung. Tahan dina dada, oke. Kaluarkeun tina bujur bekok ngaranna kasong. Sok Kang Haji Samsuri, barudak hoyong swanten siga kori hoyong. Ece hoyong gaduh swanten siga kori anu tadi hoyong. Punten, Bapak hoyong Bapak. Punten. Latihan. Naon cenah? Ya barudak surpun guru mah tidak ada orang yang suaranya jelek. Jelek dan bagus tergantung latihan. Ibu-ibu, Ustaz cenah bima teu bisa apaan ayat nage. Teu nanaon ngalenturkeun tenggorokan mah ngomong jeung salaki kurokeun we. Supaya lentur, geus lentur karena ayat Quran. Isukan ece kasih Bapak, cek ece teh. Bapak mamah menta duit teu naon da eta mah ngalenturkeun tenggorokan ulah make ayat Quran jawab ku si Bapak keuna naon mamah cik kene menta duit jawab ku ece mama hoyong seblako teu naon eta mah latihan supaya lentur kasup ujang santri mah kudu loba latihan tong loba eta santri mah kudu loba ngapalkeun tong loba hayatul ilmi bil mudzakarah ilmu bisa hirup lamun santri lajin mudakar wa fahmul ilmi bil mutalaah urang bisa paham kana ilmu lamun di pasantren rajin mutalaah wa manfaatul ilmi bil khidmah ilmu bakal manfaat lamun santri sadayana khidmah kanu janten guru subhanallah mata kasep sok niatan dina ieu wengi ngabungahkeun guru sok bismillahna keun we kumaha engke we asal disadap tuh 2 3
Bismillah. Nu hari tadi ajarkan. bis Kadi itu ninggalin. bis Bismillah. Itu 2 3. bis Sok sanajan emang heseknya dikitukeun teh hese komo di harapan orang banyak emang. Tapi kenain manfaatkan waktu ya. bis Jadi supaya supaya terbiasa gitu kan. Margi kan tadi latih mah moal bisa. Da santri nu loba hees mari eueuh atuh. Jadi kudu ngapalkeun, kudu ganeng di kobong teh nya, nalar, ngerab nya, tarkiban, tasrifan, jumrimilah sok kala diapalkeun. bis Margi kan pami ayeuna santri di pasantren aripuh, engke bakal nikmat engke teh. Subhanallah. sadaqallah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim. Bagus ya belajar ya. Muhammadin sahibil busara. Wa ahlana wa auladana wa jami'a wa mu'allimina wa talabatana min yaumina hadha ila yaumil. Ucapkan amin semuanya. Datang ke pengajian, wajah jadi rupawan, akhlak jadi menawan, jauh dari kejelekan, nafsu ditinggalkan, akal didahulukan. Allah kan limpahkan hidup penuh keberkahan. Allah salawat sifat ala Muhammadiyati bil qulubi abadani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala hi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Urang niat ngahaulkeun guru-guru urang sadayana muassis hadal ma'had, pimpinan atau pendiri ieu pondok pesantren, mudah-mudahan ieu ngajantankeun wasilah lungsurna barokah ka urang salaku santriwan santriwatina. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, punten kasep sajabiti haolan urang teh sejan niat naon dina ieu wengi teh? Rajaban, Punten ari ayeuna bulan naon? Sya'ban, Wios Rajaban bulan Sa'ban. Yos, Nu penting geusina ngaji, oke. Rajaban ngaji emuludan Muharaman tablik akbar budak SD SMP geus SMA geus aliyah geus kuliah ibu bapak muda nini aki pejabat rakyat konglomerat teboga duit usaha wayana kan usahana kudu dibarengan ku ngaji. Timbul pertarosan cenah teu sawios ena urang Rajaban dina bulan Saban teu sawios. Da Rajaban mah eusina ngaji, nu penting eusina ngaji. Rek bulan naon ge teu jadi masalah. Ngan nu jadi masalah kasep punten kieu. Wayahna gawe deui. Kieu we acara namanya lamun abdi tatih, ujang ge tatih. Mun abdi calik ieu kan live streaming katingali ka Malaysia. Jadi supaya mantes ya. Pokoknya tong di tekudu ditungtun si ganu setruk ya. Pokoknya mah abi nangtung refleks we nangtung ya. Biasakeun pede, ini pengalaman ujang pasti pertama tanpa rekayasa dan tanpa latihan, betul? Bagaimana rasanya? bahagia, Allahu akbar. Bahagia tapi gemper, kan wae gember oge, normal urang mah nya. Alhamdulillah. Oke. Tajanten hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Rek iraha wae oge nu ngaranna Rajaban mah sah-sah saja. Kaasup ayeuna Rajaban geus asup kana bulan sa. Malihan mah jadwal pribados ngaos Rajaban teh mung sanes Sakban kadang dugi ka Ramadan mancar Ramadan kadang-kadang dugi terus aya acara-acara Rajaban. Teu naon nu pentingna eusina ya ku sadek dicek Bapak Ibu wayahna tekeng dibantuan abi hoyong ngecek santriwan jeung santriwati heula bulan-bulan Islam cing ararapang teu Muharram. Jul, subhanallah. Ayeuna bapak-bapak jeung ibu-ibu, neng ujang cicing antepkeun arapaleun teu. 2 3 Muharram. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak 2 3 Muharram. Aduh, wai. Neng jang bantuan di Muharram. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa sekali. Punten. Ujang Koko Bodas, Ujang Bang Tarikna, kapanggung bantuan budak ya. Kade, sok anu jangkung ka dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kasumpingan ku Nikola Saputra. Insya Allah akan menemani anak yang di sini. Kasep ayah baturnya, wayahna kudu bunga. Punten Ujang ke belah dia. Ke belah dia. Oke. Nah, Ujang, Ujangnya ke belah dia. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk temannya ya. Walaupun tampil susah tapi minimal ayi babaturan mah sok biasa sok pede. Punten Kasep, mudah-mudahan ini menjadi awal daripada kesuksesan. Awas ke belah dia Kasep, kade eta suku aku katincak. Nah, itu sekali. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Januari, Februari, balikan deh. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Kade Kasep jadi santri kedah nasionalisme ulah fanatik ku bulan salianti bulan Islam. Obong da eta mah Masehi teu kudu apal. Aneh tina Juli kana Agustus atuh da. Kudu apal wayana da santri NU mah khususna jadi henteu fanatikan. Sawi kedah apal. 2 3 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Muharram, Sapar. Muharram, Sapar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dati. Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Dil Awal, Jumadil, Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itulah 12 bulan haram Islam. Itulah bulan dalam Islam. Nah, tengenahan tung-tung. Iya, tapi sakinten para kiai, abi unggal wengi naros jamaah bulan Islam loba nu teu apaleun. Tapi di dieu mah santriwan santriwati arapaleun. Tepuk tangan lagi. Matak punten Kasep orang Sunda jarang ngangaranan budak make bulan Hijriah. Naon sababna? Teu pati apal, betul? Rata-rata sok make bulan Masehi, betul tidak? Eta ge tina naon ngaran budak make bulan Masehi, ngan tetep bulan Hijriah kudu apal. Abi mah lahir budak teh Januari rek dingaranan Asep. Januari. Heuh teu naon. Borosot Januari, Asep Januar. Heuh teu naon. Februari, Febrianti. heuh teu naon. Ya saha Febrianti ya. Lamun lalaki Febrianto merenang. Borosot lahir teh Agustus rek dingaranan Agus. Lamun November dingaranan
Nopi. Iya. Lamun April di ngalangan. Abril Jasmine. Oh iya babaturan Ustaz Solme cenah teh. Ah cenah abi mah lahir teu budak teh hayang bulan Maret. Sugan we bisa ngaranna jadi Markona. ya lucu ya. Doakeun ieu budak mudah-mudahan cing jadi Ustaz Coet amin. Keun we lah ngaran nama penting barokah. Nah, abi mah cenah lahir budak teh Idul Fitri di ngaranan Neng. Fitri. Lamun Idul Adha di ngaranan Asep. Doma. Asap. Lain Ujang teu latihan tapi Ujang konek. Nah make kitu. Dia rewosan. Tong dibeja-beja. Allahumma shalli wa sallim wa barik. 12 bulan sadayana agung. Tapi keagungan anu 12 bulan aya sababaraha bulan keagunganna dilipat gandakeun. Mana di antawisna bulan Rojab, Syaban, Ramadan. matak seueur ulama mabu Pak seueur sepuh kapungkur ieu pengajaran sepuh luar biasa. Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sa'ban adalah bulan menyiram tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan panen tanaman. Lamun di bahasa Sundakeun mah kieu, bulan Rajab waktuna melak, bulan Sa'ban waktuna nyebor, bulan panen teh nyata bulan Ramadan. Melak, nyebor, panen. Tuh 2 3. Connect semua. Balikeun. Kasal lieur kieu ieu teh. Coba perempuan tuh 2 3. Iya tuh panen belah dia mah. Tinggal di lengan aku tuh 2 3. Nyebar. Tuh 2 3. Punten, Nadia kenapa itu teriakannya sangat luar biasa. Tenan naon kudu tarik. Barudak bantuan. Tuh 2 3. Melak jol nyebor mah di tengah. Diajar jadi mau balik. Dakur kikituan hungkul gampang. Leungeun kieu. Eta lepaskeun. Kumaha Ujang we rek belah dia melak, belah dia nyebor, belah dia panen. Ujang jadi dewan juri heula wayahna kasep. Tuh 2 3. Kumaha Ujang we? Tuh 2 3. Ujang kunaon kikituan? Hek make aba-aba da jamaah teh teu konek kabeh. Tinggal ka dia. Tuh 2 3. Kitu ujung mah toew nah gitu. Sok kudu make aba-aba, kudu aya senian. Tuh 2 3. Punten, kade. Da emang kudu kieu ceramah kiwari mah. Ujang suku anu katuhu sakadi kapoeun kieu. Eta mah kenca. Langsung kieu Ujang teh. Sok tuh 2 3. Melak maka dieu. Tuh 2 3. Melak, nyebor, panen. Hulunya enggak usah kikituan. Biasa aja kieu we. Sok tuh 2 3. Punten, Ujang sorangan. Bebas. Ieu nu teu pati ngomong biarkanna sok paling luar biasa. Tuh 2 3. Bebas kumaha Ujang. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Guys, mal benar. Janten tenan naon Rajaban mah iraha bae oge nu penting mah eusina ngaji tentang Isromi. What the meaning Isra? Amis di jero. Eta mah misro kaseh. Hiagana ya budak resep nuang comro sigana mah. Da pasti geus arapal Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan agung Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil. Ieu mah ngartikeun secara sederhananya lamun ningalina kitab Dardir bae nama mah aya Arabna khusus. Ngan ieu mah supaya kaharti ku budak we. Jadi Isra Mi'raj teh Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kasep, ieu teh perjalanan biasa luar biasa. Luar biasa. Berarti lamun luar biasa disebutna Munaroh. mujizat. Kapena korban Bang Ocit aya di dieu. Munaro Bang Ocit datang. Astagfirullahaladzim. Dia korban wakwawung aya di dia sadaya. Jadi ieu teh disebut teh mujizat. Punten, kapanitia bilih waktosna seep kedah liren wartosan abi we nya bisi kabablasan. Aya mujizat
aya irhas, aya karomah, aya maunah. Mukjizat, irhas, karomah, maunah. Tuh 2, 3. Kali deh. Mukjizat, irhas, karomah, maunah. 2, 3. Ujang angkat ke jalan, tapi contoh kasep, kata berak beca. Beca anak hancur, ujang na tekuna naon. Apakah itu disebutnya? Mukjizat. Ari ujang nabi sanes. Manya nabri kata berak beca, ari ujang kopet. Tah, babasaan mukjizat, irhas, karomah, jeung maunah, urang kudu apal. Ari mukjizat kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan para ros. Ayah hiji nabi anu bisa melah lautan, cek otak mah moal masuk akal, tapi cek Allah mah bisa. Innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu kun. Eta teh mukjizat nabi naon cenah barudak? Ayah hiji nabi anu tiasa ngahirupkeun jalmi nu tos maot, eta teh mukjizat nabi siapa? Nabi Isa. Ayah hiji nabi ayeuna anu tiasa ngadamel lautan, yang punten tiasa ngadamel bahtera yang sangat besar. Itu adalah mukjizat nabi. Nabi Nuh ada seorang nabi yang tidak mempan dibakar api, itu adalah mukjizat nabi. Bahkan ada seorang nabi yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, beda negara bahkan tembus ke alam yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Isra Mi'raj namanya, itu adalah mukjizatnya Nabi besar Muhammad. Nuka 2 aya irhas. Naon ari irhas teh? Kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon nabi atau calon rasul ketika masih kecil. Ini dicantumkan dalam kitab Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Syekh Ja'far Al-Barjanji teh ulama level dunia. Gaduh gelar Al-Hafid. Ari Al-Hafid teh ulama anu apal hadis paling sakedik 300.000 hadis. Subha. Dicantumkan didinya, dinadomkan ku ulama-ulama urang. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur. Ninggal cahaya mening ngempur, di bumi na hurung mancur, di bumi na hurung. Tah irhas Nabi Muhammad. Borosot teh caang, pada can usum lampu, beda jeung ujang, borosot. Aliran teh naon? Oh pareum lampu, oh ngabeleg-beg atuh urusan eta mah. Caang Kangjeng Rasul mah. Babar teu aya kokotoran seungit. Apaan urang mah dilahirkeun teh kotor, pasti urang mah bau hangit. Hangit. Sabab urang mah dilahirkeun teh dibarengan kuda Kudahdir. Kudahdir. Manya orok geus ngadahdir tina jero beuteung. Ku getih mata kaangseun ge bau Asem. hanyir. Tiraha getih bau hasem. Curiga lamun budak ieu diborosolkeun bau hasem sigana digigireuna yocing modal ece. Orok tos kenging nyepitan, soca tos kenging nyipatan, serta harum sesengitan. 4 bulan sudah bisa berdiri, 5 bulan tos tiasa mapah, 8 bulan tos tiasa nyarios, 10 bulan sudah bisa berpanah. Itu bagian kecil daripada kelebihan, keistimewaan, keluar biasaan Nabi Muhammad ketika waktu eta ngaranna irhas. Nu katilu aya karomah. Naon ari karomah teh? Kamuliaan. Kelebihan yang di luar akar yang terjadi kepada kekasih Allah. Punten, abdi yakin kersana kesepuhan ye pondok pesantren, sesepuh pondok pesantren lamun teu gaduh karomah mah moal siga kieu kaayaanana. Subha. Kenapa bisa orang-orang datang, alumni pada sumping, alumni gaduh santri, satu gaduh santri terus sarumping nyumpingan karena ieu acara haul sabab mantena bil khusus oge pala putrana oge anu tos ngantunkeun di keluarga besar ieu para kiai, para kesepuhan sadayana garadu karomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah nu terakhir maunah. Naon ari maunah? Jadi inti lama lamun urang aya nu muji uwikeun deui ka Gusti Allah. Siga pribados pangarsa punten kadang-kadang sok isin komo diulem ka pasantren sapertos kieu anu sumping kiai hungkul bari sanes kiai subhanallah ieu mah sagala rupi paket lengkap tapi dina baliho dina bender aya kalimat Kiai Haji Totoh Naufal Istihori era sebenarnya mengaduh jelar daripada Kiai Had ngan ingat caur pun guru teu nanaon nu penting urang ulah nitah nu penting urang ulah pesen lamun aya batur nyangka ka hade ka urang bacakeun doa eta Allahumma ja'alni
khairam mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yakulun. Baca sararea 1 2 3. Allah khairan wala tuzan bima yakul. Jadi kasep ka dieu. Inti nama aya nu mujikan wae. Asal urang hoyong kaput. Puji. Sabab hayang kapuji teh kaasupna kana Sirkul asgor. cing tarik. Sirkul asgor. Bisi teu ngartieun naon sirkul asgor teh? Ria. Ria, ari ria teh hayang Hayang kapuji. kusaha? Kusaha? Kumitoha. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hayang kapuji kumitoha cenah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya aunal gharibi. Cicing tong ka mana cicing? Amnun wa salamun. Dinukal Islamu. Kita bersalawat khususkan untuk guru kita muassis hadal ma'had, oge para kiai perajingan, ore kaberkahan kange keluarga besar pecinta takdim ka ieu pasantren ngalangkungan salawat insya Allah. Punten aya cadangan kange makhluk ieu. Sok ujang cicing di dia. Sok cicing. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi kompak, Ahmad ya. Sakadap, kesa ieu teh asa teu nyambung-nyambung nakolna teh kasep. Siga nama emang bener berarti ujang kudu ka ditu deui. Wayana ujang nu gantian ka dia kasep ka dia. Sini ke sini, enggak apa-apa ke sini. Ke sini. Ka dia, ujang ka ditu, ujang ka ditu. Diajar. Mohon. Kana. Punten, ujang ka ditu. Jang Epan ka dia Epan. Ka dia, Pak. Buru, ini pengalaman perdana, mudah-mudahan ujang jadi Ustadz Cukil. Amin. Keun lah nu penting mah jadi dulur duit eta mah gerah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Majeng sedikit, majeng ka payun. Nah, gitu. Kada tidak gorek tahun tuh. Nah, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawatan semuanya. Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya aunal gharibi salawat amnun wa salamun ya aunal gharibi amnun wa salamun dinukal Islamu salam alaika. Sekali lagi Ahmad ya Habibi salam alaika, Habibi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan salawat salam indah dibubuhkan kepada kalam habibana wa rasulana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kasep bantuan wayahna diajar wanter. Punten kasep. Ini hebatnya santri, kenapa selalu menunduk kalau di hadapan orang yang lebih dewasa. Betul, leres. Tapi kumargi ujang Madinah panggung wayahna kudu cengkat. 1 2 3 toeh.
Tenanawan da guru ge ngamaklum, betul tidak? Tampil di hadapan guru, di hadapan alumni, di hadapan kiai itu sangat luar biasa Kasep. Abdi ceramah saur paripaosna ka ditu ka dieu lamun diulam di pasantren di Al-Falah payuneun guru punten Bu sok gempeur, betul. Matak ieu makhluk pasti gempeur ayeuna teh. Tapi teu naon, nu penting Ujang ini pengalaman pertama, selanjutnya Ujang menjadi orang yang bisa berbicara di hadapan umum. Amin. Saya totoh nopal istihori, batur nyebutna Ustad Boboko. Teu naon Ujang mah sugan jadi Ustad Baskom atuh. Nu penting jero nama ngawadahan ilmu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngampelna urang dina ieu tempat teh ini anugerah daripada Allah, betul tidak? Sabab acara teh agung sadayana. Hiji ayeuna sejahaolan. Nomor kedua ayeuna sejarajaban. Timbulnya pertarosan Kasep. Kadang-kadang lamun ayeuna urang selaku muslim, urang mages biasa haolan tiba heula, betul tidak? Tapi tong salah zaman kiwari loba jalma berpenampilan muslim tapi di jero ngacak-acak muslim. Anu haolan dilarang majalkeun teh eueuh ti ditun. Anu rajaban dilarang majalkeun teh eueuh dalil. Anu muludan diacak-acak majarkeun teh eueuh ti nabi. Ieu sangat berbahaya. Leres henteu? Cing abi naros ka Ujang di ieu kampung osok unggal tahun rajaban. Osok, Cing tarik pede. Osok rajaban, osok, muludan, osok, muharaman, osok, pengajian, osok, sariahan, osok, mingguan, osok. nganyuk. Tara. Naon sababna hadirin wal hadirat rahimakumullah, ulah urang teh ulah nyaho ngaran tamuhrub. Terutama santriwan santriwati, kade lamun hidup geus kalemur bisi aya jalma nu nyakeun naon dalilna haolan, naon dalilna rajaban, naon dalilna muludan jeung peringatan hari besar Islam yang lainnya, maka hidup kudu bisa ngajawab. Siap. Matak lamun cek dina ilmu mantek mah tong wani-wani ngomongkeun tasdek lamun urang teu apal tasawur, moal bener tasdekna lamun tasawurna amburadul. Kurang langkung lamun urang erek ngomongkeun hiji hukum wayahna kudu apal heula arti jeung dalilna. Mata Kasep wayahna aya paribasa tak kenal maka tak sayang. Aya nu nyebutkeun nyaho ngaran tamuhrupa. Siga kieu we ya. Abi rek nanya ka jamaah sadayana, ieu jamaah sok kieu lobana. Apal teu ieu lagu naon? Neng neng nong neng 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 nong neng neng nong nong. Lagu naon eta? Ta. Cing cang keling. Cingkleng cideten. Euy, blos. Kolong bapa satar bulanang. Arapal lagu eta apal? Budak SD apal, SMP apal, SMA apal, tapi kadang-kadang lamun ditanya artina apal henteu, teuing teu ap. Sok barudak perempuan hungkul cing cangkeling ngan adi pesan kade balik ti dia abi ulah diganti jadi Ustad cing cangkeling kadenya. Anger ieu mah ngaranna Ustad Nopal Boboko cenah mah geura. Kade kajengan teh mulyakeun ieu mah abi datang cing harewas tuh bobokona datang cenah. Aya nu kitu aya. Sok perempuan saja. Cing cangkeling. Euy blos. Cocok. Laki-laki bantuanku santri cing tarik. Tuh 2 3. Cing Cangkeling manuk cingkleng cideten. euy blos. Cing hari kira-kira ya lagu cing cangkeling teh lagu budak lagu kolot. Cing urang guar. Bisi urang nyanyikan lagu malahan mah diajarkan ke budak SD jeung SMP ditangapakeun ieu lagu. Ieu teh lagu kolot lagu budak. Urang guar Kasep. Duduk. Yuk. Cing cangkeling manuk cingkleng cineten. Cing artina naon? Tuh di mana-mana kitu ngajawabna teh cing. Lamun cing na cicing berarti cangna teh cangcut atuh meureunana. Sanes tinggal ka dieu. Cing ieu cai naon? Cai herang. Cing ieu cai warnana kumaha? Punten. Cing ieu cai rasana kumaha? Tawar. Ketika saya bertanya cing ieu cai naon, cing ieu rasana kumaha? Cing teh artina teh tebah kumaneh. Naon cenah barudak? Kadituna aya cang. Cing tebah kumaneh. Cang ari cangna naon? Sanes, kacang. Naon cenah? Hijikeun cing cang berarti tebak kumaneh kacang.
Kadituna aya keling, ari keling artina naon? Hidung. Hijikeun cincang keling berarti tebak ku maneh kaca. Oke. 3 kata, bapak-bapak geus mulai aya nu seuri. Manuk cingkleng cineten. Aya manuk cingkleng cineten luhureun kacang hidung. Tuh ini bagi tarik tingali. Santri mah ngilu seuri da teu apal. Da cineten dirinya mah teu ngeunah atuh. Blos ka kolong. Bapak satar bulenan. Cing kira-kira eta lagu teh lagu dewasa lagu anak-anak. Eta teh lagu jorang atau napi normal. Nah atuh budak SD jeung SMP titah ngapalkeun sabab teu apal arti. Tah zaman kiwari loba jelema nu kitu ngaharamkeun muludan ngateu meunangkeun rajaban tapi teu apal arti jeung dalil. Kaasup seueur ayeuna babaturan urang dulur urang sebagian kecil melarang kana haulan eta ge teu apal kana dalil. Nah, mata kasepoyahna urang bantuan ayeuna urang ngadalil tentang naon sababna urang kudu haulan. Ujang naha meuni manja kudu dicekelan kieu puter. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Punten hadirin wal hadirat rahimakumullah lamun aya nu naros ari haulan eusina naon? Doa. Cing tarik. Doa. Cing kira-kira lamun urang ngadoa bil khusus ka guru urang sebab statusna guru kita adalah orang tua kita. Sae atanapi awan? Sae. Bahkan ngadoakeun jalma nu tos ngantunkeun teh itu bagian daripada yang akan ngalir terhadap ahli kubur. Betul tidak? Betul. Oke, bacakeun hadisna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang tuang terakhir iraha. Teu meuni leuleus gara barudak teh. Cing tarik kasep pede cuek. Teu naon isin oge. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung we artina. Ayat 3 perkara anu matak ngocor ke alam kubur. 1 sedekah jariyah. 2 ilmu anu manfaat. 3 budak anu soleh. Oh, bacakeun deui 1 2 3. Budak anu soleh. Nya, ieu mah budak teh pi naon oko lunguh kitu pati ngomong tapi sekali ngomong pi amakeun gara-gara. Tinggal ka dia, urang terjemahna we. Nu ngocor ka alam kubur 3 saur hadis Rasul turutan nu ngocor ka 3 saur 1 sedekah jariyah serta ikhlas karena Allah bareng 1 sedekah 2 ilmu nu manfaat serta dialap manfaat bareng 2 ilmu serta dialap manfaat 3 putra anu soleh ngaduakeun ka ibu rama bareng 3 putra sok bareng hijikeun 1 2 3 nu ngocor ka alam kubur saur hadis Rasul 1 sedekah serta ikhlas 2 ilmu nu manfaat serta dialap manfaat 3 putra ngaduakeun. Subhanallah, Ujang acuk biru naik ke payun kasep canak artos gede ti Pak Ustad. Ujang tadi sorana pangtarikna. Kadi canak. Alhamdulillah jadi abi nampilkeun santriwan santriwati ya. Kita sambut makhluk ini dengan bersolawat. Tola'al badru alaina min sani wada wajaba ru alaina mada'al lahida. Epan kembali ke tugasnya untuk mencekelan bas. Nah Ujang dari tadi Pak Ustadz perhatikan tadi sholawatnya kenceng, barusan ngaji juga kenceng dan jangan dicekelin. Nah siap.
nu ngocor ka alam jadi laun tadi mah ku ustad didengekeun tarik di handap mah pede cuek tuh tinggal badag aya ngajeblak dina layar tuh 2 3 nu ngocor ka alam kurang tarik alam kubur tuh 2 3 alam alam kubur sakedik deui alam kubu kurang tarik sakedik deui alam kubu ngagorowok alam kubu tilu saur hadis rasul hiji sodakoh jariyah serta ikhlas karena Allah 2 ilmu nu manfaat serta dialap manfaat punten ujang kunaon ngagibrig ieu gasep punten ieu panggung nepi ka oyag tapi teu naon pangersa taroskeun ka para kiai para ajingan para sepuh ngawitan tampil masuk gempeur ngan wayana asa ulah ngompol we kasepnya wahayana tapi insyaallah ujang kumargi ku abi dibantos insyaallah ujang akan bisa berbicara pada malam ini siap oke cita-cita hoyong jadi naon jadi ustad alhamdulillah jarang hayang cita-cita jadi ustad eta mah istimewa ih punten tapi lamun ku Allah dikersakeun jadi polisi wios polisi anu jiwana ustad masya Allah polisi jiwana ustad soleh punten tapi bagiana dina polisi tidur nah jadi polisi tidur ya teh atuh meureun digeleng unggal poe subhanallah lucu doakeun mudah-mudahan cing jadi ustad katel amin. Jadi perkara anu bakal ngocor ke alam kubur teh hiji di antawisna sodakoh jari bahkan dalam sebagian keterangan ai al waqfi tegasna waqaf atanapi wakaf punten. Nomor kedua ilmu nu manfaat dukatos sabaraha ribu bahkan puluhan bahkan 200-an ribu jebolan alumni pesantren ini banyak menjadi orang yang bisa memanfaatkan ilmunya betul tidak? Abata saja kho ja sa so do to doa kalamana wahala ku JR nyengir ibitisi irahadi nyengir riji eta ditidii kilimini wihili ya Allah siga heureuy sahurupna 10 kahadean wayana ujang sorangan aya mah geus mulai teu ngagibri kasep ti alif nepi ka ieu make harkat PS atanapi domah tadi mah a jeung i ayeuna mah ujang mah bagian bari monyong u tuh 2 3 ubutu suju uhududuruju susu eta teh sa so ieu mah anggar susu kumaha ieu teh sanes kitu kasep diajar tenang pede tuh tingali bahagia batur tuh 2 3 ubutu juhu eta duduruju susu eta dutudu gup kulu munu uhuyu kulu munu kaf lam mim nun waw berarti kulu munuwu naon urusanna jadi munuwu itu kepake sararea ubutusu calik duduruju eta dutudu kulu munuwu hulu alif jabar a alif jari alif psu bajabar ba bajar bi ba ps bu tajabar ta tajar ti ta ps tu bajabar ba fajabar fa sin jrc ya jabar ya bapak si ya Allah ya Rabbi ibu bapak lamun kurang ditapakuran kersana keluarga besar di dia tos ngawurukan jalmi sanes hiji tapi bahkan ribuan bahkan pribados dina iungi jantin bagian saksi daripada kesuksesan para guru masyayikh muassis hadal ma'had mencetak para ulama-ulama alhamdulillah yakin ngaborosot pahalana sarena kamaran tena sarena amin ya rabbal naon sababna hadirin wal hadirat rahimakumullah ternyata
kegiatan haulan ini sudah ada dari sananya. Saya menjawab salah satu hadis yang sahih. Ia kata piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anjeunna nyarios kieu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada'i ingda ru'usil haul. Nabi Muhammad satahun sakali sok ngahaulkeun saha para pejuang yang berguguran pada perang Uhud. Siapa? Banyak di antaranya Sayyidina Hamzah. Jadi Kangjeng Rasul ge osok ngaduakeun lamun cek urang Sukabumi mah haolan naon cenah? Mata kasepunten. Ari urang mah teu kudu ragu-ragu deui. Sok sanajan ujang teu apal dalil hadis jeung Qur'anna, nu penting lamun guru urang ngalaksanakeun hiji kegiatan keagamaan di pasantren, ujang balik di pasantren ku udang kudu dilajengkeun. Yakin naon sagala amalan guru urang tos jelas sanad kailmuanana subha. Ya mata ujang punten lengan anu kencak ya, lengan anu kencak. Oke, kahareup sakedik. Oke, punten karena ini heureun kita katukangkeun. Sok bantuan buru. Buru atuh. Nah, gitu sah. Siap. Pede cuek, leungeun kencak ieu. Oke. Ngagorowok cing tarik, pede cuek. Ieu ujang geus mulai. Tadi mah pas naik Pak ngagibrig, tapi ayeuna alhamdulillah geus eueuh pergoyangan dina ieu panggung teh. Berarti ujang geus mulai menikmati. Haulan. Lanjutkan. Nah, kurang tarik kasep ngagorowok nepi ka panon keluar. Siap. Haulan. Lanjutkan. Muludan. Lanjutkan. Rajaban. Lanjutkan. Salat. Lanjutkan. Tobat. Lanjutkan. Maksiat. Stop. Aya sinonim, aya antonim. Sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Di mana aya lanjutkan, kadituna hentikan. Ujang mah bieu teu nyambung. Maksiat, entong. Kuduna hentikan. Balikan deh. Salat. Lanjutkan. Cing tarik ngagorowok. Salat. Lanjutkan. Tobat. Lanjutkan. Maksiat. Hentikan. Busiat. Hentikan. Make hentikan dan nyeri beuteng mah teu katahan atuh. Narkoba. Hentikan. Bala-bala. Lanjutkan. Iya. Barudak santri tong gengsi daripada narkoba mending bala. Tapi aya narkoba anu meunang teu doraka jeung moal dihukum eta mah khusus. Nih. Naon narkoba ini narkoba narikan kolor bapak halal eta mah tenan. Ngaji. Lanjutkan. Judi. Hentikan. Balikan deh. Ngaji. Lanjutkan. Judi. Hentikan. Berjamaah. Lanjutkan. Hade ka guru. Lanjutkan. Ngalawan ka kolot. Hentikan. Osok ngalawan ka kolot. Kadang-kadang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nya, itu berarti ngomongan pi amekeun ieu teh budak teh. Jantan hadirin wal hadirat rahimakumullah, haulan itu hanya casing. Haulan itu hanya judul eusi nama urang ngadoa. Ngadoakeun saha guru urang, sepuh urang sadayan. Punten namanya pribados nyarios sareng pangarsana kasepuhan di pasantren Akang Haji. Teh pertolongan. Siapapun itu bisa melakukan dan mendapatkan kesempatan mendapatkan kejadian yang di luar akal. Siga ujang. Bisa gaduh maunah. Ujang teh naik tangkal kalapa. Naik naon? Tanggal kalapa. Ari naik bisa, turun teu bisa. 20 meter. Tungtungna ujang murageun maneh. Kubrag. Cek logika lamun jelema murag tina ketinggian 20 meter pasti maot, betul? Tapi ieu murang kali teu kuna naon. Subha. Kubrag teh nyengir we di handap sorangan. Aneh kurcingirna we misalah. Sesana para rotong. Tapi teu maot. Apakah itu mujizat? Bukan. Karena ujang bukan Nabi. Apakah itu irhas? Bukan. Karena ujang bukan calon Nabi. Paling ujang mah calon Suami. Kayak geus kana suami. Wayana kudu kata heula jurumiah jeung yakulu minimal kasep. Apakah itu karomah? Bukan. Karena ujang bukan Bukan wali, paling ujang mah bakal jadi wali. wali murid. Geus kawin deui urusanana. Naon atuh kajadian eta teh? Ma'una. Tah itu adalah maunah daripada Gusti
Janten lamun urang napakuran kana kajantenan Isra Mi'raj, lamun cek Syekh Imam Nawawi mah kieu, fikratun fi ayatillah yatawaladu minha at-tauhid wal yakin. Napakuran kana kaahengan, keajaiban, kekawasaan, keanehan ti Gusti Allah bakal muncul daripada napakuran perkara nu kitu teh at-tauhid wal yakin, katauhidan keyakinan urang langkung ageng, langkung mantap ka Gusti Allah, yakin kana keagungan Gusti. Matak Isra Mi'raj mah Allah dat anu maha agung mercantenkeun ka jalmi nu paling agung, melakukan perjalanan yang sangat agung, berangkat dari tempat agung ke tempat agung dan membawa amalan yang paling agung. Sok jamaah agung-agungan. Tu 2 3. Allah dat anu maha mercantenkeun ka jalmi anu paling, melakukan perjalanan yang sangat, berangkat dari tempat ke tempat dan membawa amalan yang paling, yaitu Salat. subhanallah. Terakhir, what the meaning of salat? Salat adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta masih keneh umum, khusus ku Ujang. Naon salat teh? Ungked-ungkedan. Ungked-ungkedan. Eta cek bahasa. Bari bahasa ge lain gitu, salatna mutlak doa, kadar-kadar ngadoa, ungked-ungkedan mah ting ti mana eta mah. Abi yakin ararapa langan para paroho. Sok hijikeun, tuturkeun ku abi rek dibaca ieu pamungkas. As-salatu. Tuturkeun as-salatu istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyaraitil makhsusati. So, kunaon seuri aya naon? Aya naon? Sigana salah maca abi pangersanya. Di lapan saroitnya isim ghair munsharifna salahnya. Isim ghair munsharif dijeerkeunna ku naon neng? Ku pata. Oh abi bieu mah dibaca JR-nya. Bisaroitil bieu mah nya. Kuduna bisaroito kitu. Cing jang bisi abi salah, Ujang benerkeun heula. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyaraitil. Macana saroitil saroito. Hah? Syaraita. Sok atuh hijikeun lamun saroito kudu macana. Bisyaraital. Kasa jadi lieur ieu teh baca entong aja. Eta mah ku santri we teangan dina alfiyah wa jurra bil fathati malam yan sorif malam yudob au yakuba da'a. Apal eta mah. Terakhir, naon salat teh? Aqwalun, ari aqwal teh bentuk jama tina mufrad lapad qaul. Mufradna qaul dijamakeun janten aqwal. Pirang-pirang ucapan, pirang-pirang perkataan. Jadi salat teh kudu babaca. Teu sah lamun jelema henteu babacaan dina sol. Tapi salat anu kudu dibaca teh naonana? Nyata rukun kauliyah, rukun anu kudu dibaca. Mana rukun anu kedah dibaca dina salat teh? Nyaeta takbiratul ihram. Bacakeun kalimatna. Allahu Akbar. Syarat takbiratul ihram hiji wa antakuna bil lughatil arabiyyah kudu make bahasa Nomor kaduana wa antakuna halatal qiyami ingdal fardi kudu nangtung nalika salat lamun mampu. Tapi lamun jalma teu mampu salatna nangtung bisa sambil Diuk. Teu mampu diuk bisa sambil Nangkub. Atuh meureun utek-utekan kumaha meureun? Nangkarak. Lamun teu mampu nangkarak bisa sambil nyanyi. Nyangegang. Nyangigir kase. Kabayang salat nyangegang hek nini atuh siga bakakak hayam meureun. Teu mampu bari nyangigir berarti kudu make isyarat. Teu mampu isyarat cing cirining. Cicirining is that. Is that. Gagah Inggris is that. Ari bahasa Jerman naon? Modar. Asal. Geus lah da pasti apal ke BOG pengertian salat mah. Dimimitian ku takbir, ditungtungan ku kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres rajaban, mudah-mudahan urang cing janten ahli salat. Amin.
beh dituna cing janten jalmi anu ahli salat sunat. Amin ya Allah ya Rabbal. Santriwan dan santriwati, Pak Ustadz sangat rasakan sekali bagaimana kemanfaatan ilmu. Punten pangarsa karaos ku para kiai para sepuh anu sumping ayeuna kasep geulis, ternyata kapinteran hiji santri tengah jamin lamun belegug kanu jadi guru. Naudzubillahi min. Jaba pinter, jaba bager, jaba khidmah kanu jadi guru. Nu penting mati lu we. Tuturkeun hayatul ilmi bareng. Bil mudzakarah wa fahmul ilmi bil mutalaah wa manfaatul ilmi bil khidmah. Subhanallah, abdi yakin mudakaroh mutolaah komode khidmah santri di dimatos janten budaya janten kebiasaan. Mudah-mudahan ketiga hal tersebut menjadi wasilah Neng Ujang sukses manfaat seperti para kiai-kiai alumni anu sumping kai pasantren. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bacakan doa khotmil Quran, angkatkan pandangan anak. Khususkan kangge muassis hadal mahad, pendiri pondok pesantren anu dihawalkeun para sepuh para kiai oge kalebet santriwan santriwati barokah Quran mudah-mudahan lungsur ka urang sadayana amin. Oge daakeun para alumni anu janten kiai janten pengusahana mudah-mudahan barokah sadayana. Mangga angkat leungeunna kita berdoa sarengan. Kasep angkat leungeunna. Allahumma rahamna bil Quran. Ngaos sareng. Waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min wa 'allimna minhum ma warzuqna tilahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten anu kasuhun bilusus kepada masyayikh, para asatid wal asatidah, para kiai, para ustadah, bilih abdi seueur kakirangan sareng kalepatanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana guru urang sadayana anu parantos maparin wejangan nasihat sareng ilmu